Nah ya cuma iya si kodok kuling di Cimanuk kan halus aduh badag pisan wow. Nah ieu cenah teh bentukna anjir nih arek kumaha sia bulat asli na bulat goreng cenah naon candahar tah guys cenah abri di lele koneng lembut lele tai lain kan koneng kades ya nyengsep ada dua nyemput wah albino kumanya itu jenisnya alfalfa hari iya naon dia kaciri aja bagus guys ngegel karena hari cara yes nah maneh wanian ngodok ka dia mataknya dahar oge ya monteng aja mau dahar yang nyabak tapi sih yang colok ku abi ulah atuh urang colok gitu wish besar guys kumaha jadi mual tuh di sawah cerah orang ngurak lah cahaya mantap segala we di reviewnya. Nah ini hayaman guys iya mah puyuh ya puyuh naon deui ari ieu puyuh jenis naon Yus? Zaman Firaun. Nih. Puyuh zaman Firaun, guys. Asa di kebun binatang ieu mah geuningan segala aya. Ini mah kararosong. Tari ieu naon Yus? Kelinci hidung guys. Hah? Panggil cilok mana? Jarang bahasa nempotnya di tensiwen. Wah alergi cana ya tama Kadah nyebak cana jadi bersin-bersin. Besar guys. Udah nyebat. Padahal ini super. Iya tuh. Ayo lele naon anjir. Siga naga lele teh. Wis cacalangapan. Ya, siga bang barongan. Wih. Nih, betrik. Mana? Betrik isi. Anjir. Heeh. Siga cupang nya eta mah. Mana cupang? Dulurna meureunnya dulur cupang. Heeh. Dulur si minyak. Yo guys. Mana ada? Gitu.
Ada buat Coba lagi. Anjir, muncak. ente kura-kura anjing. Aduh. Dia roba Jauh, coba lagi. didahkeun. Ih, babayuan Tuntah. Heeh. Ya, ieu naon? Tangkal. Tuh, Oh, di dieu dah. jelek kuda nilai kumaha anjing. Tah buat urang buat. Betik aja. Ini aja digoreng. Kayak urang ngala. Heuh lah. Yang bawa jeung sayurana. Jadikeun pa ayeuna ngurak. Oke. Review cana Cimanuk, asal Cimanuk. Karunya yus. Halus euy. Ah, ayo. Corak. Gede sakit mah lumayan. Nah, guys. Widih. Mantap. Oloh. Khusus ya, karunya kan caikeun deui. Mana arek ngajaikeun. Aing jadi mermaid atuh. Kenal Pak iya buat ningali. Ah, anjing. Dan aing naon.